lain lalagaan jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun mane jalan dia kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar geus senyum mah Tuhan mah dia usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Udah ke mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu minggu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal korma setan tuani. Begitu dekat dia, perabat kan itu. Ditanya aku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari. Da'ni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we, da'ni ya Rasulullah. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha da'ni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung da'ni ya. Ka dieu ka abdi ku kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main da'ni bae. Kangjeng Nabi. Eta kunaon ku harnges-harngesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatsieun kadatangan ku juri dendeng di unggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendeta keluar, aing sieun ge ka itu kasih sama di. Ulah keluar kududa. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya kuwi. Geus diancam bae gue. Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakan tentang alam kubur, di Kangjeng ke urang maut, setelah maut urang dikubur ngaranna alam barzah. Dirinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ka malaikat. Mare mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran dan anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener ente itu kan hebat sahabat bakar itu mautlah Kangjeng Nabi mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar ya Kangjeng di Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Sayyidina Umar. Tak orang ada pada-pada lamun zarah teh kan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makom naset ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur ada pada-pada mundur di nariat kuari lamun mundur katakol malah askar urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun mimpin Sayyidina Ali. Beres Sayyidina Ali
nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, terkenal dengan kejawaraan anak saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadenge keur jadi. Atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadenge langsung yuk dia Sayyidina Ali bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka, cek Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah, ai pangeran maneh. Sayyidina Ali di luhur seserian. Cek Sayyidina Ali dia bener ya. Masya Allah kari. Cek malaikat teh atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu. Cicing bae tah malaikat. Teruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng jeung nyana tah. Cek nu saurang deui, anu ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya. Jauh Umar mau ditanya cek yana jawara apa tuh betul ngalaleos gak ada ulah ngalaleos robah banget ulah make banget anu nyingseunnan mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget tuh awas ya mun make banget tuh ya deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah musik kok ara ieu mah jelema Gusti turunkan banget si rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kun make seserian aduh nyata cenah teh anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin ini. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada lah rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik. Sayyidina Umar bahara jasa nah bata kaya nah malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya koy Sayyidina Umar maka malaikat diancam tuh kira-kira dah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mapan ngemblok pedagang da ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah panes dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus pemuter di dieu Sayyidina Abu Bakar Siddiq
asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngebangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah ialah Sidina Umar keistimewaanana mendak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun esa keneh balik di zaman urang cek Sidina Umar komo ka hareupna deuk dipiceun ka mana jelema kuat tambah ta'ziranana 40 jadi 80 Wari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok ditazir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obatan baheula mah sakala aya magadon ngiriahi sakadal sakitu doang tapi kuari mah beuh sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan komo obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus dimimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia orang keliru di dunia mah di akhirat ngomong di akhirat aku malaikat ditinggal besok memilukan itu kiai pan kula kiai lain ieu ngajuri cek malaikat berbulu kucing mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jeleman merdeka syaribul khamri adalah 80 cindan abid 40 cindan nah eta teh Sidina Umar teh tibana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat lohor 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat berkatilu teu meunang ka pasil kebenar pasil lantaran sholat keneh mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabar khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah sholat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu terjemah eta mah sholat pengertianana sholat geus lamun deuk diterjemah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca anu dibaca dengan sabaris ai ngacona mun teu di trek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maneng dirantai khutib kos tutup hasupkeun ka sumur
nah eta jadi pengertian lain khutbah ceramah gaganti sholat 2 rakaat mutat tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain khutbah-khutbahna dediuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bajana diukan heuh ya sia goblok sia aing ngarusak salat aing sia eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat dek khutbah mah nya dek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat oh ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun ge teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan aya salat nundutan imang geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya nama khusyuk jasa aduh nu digigireun ngantep deui karena imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakarak udang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae nya ada salat kumaha ieu saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapi jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat mah lain lalagaan geus aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahoan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan gol tarjamah kudu dibaca lain aju acak-acakan ayo tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an
min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu coba mau dijelaskan. Oh iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atau jam hiji ngintip jam henteu pokokna mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar, ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara, ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae aja kelantas bae-bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan kene bae. Nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat, sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunnah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak begitu imam keur naik ya Allah minta dunia Gusti mobil itu parugu ulah di empat isin jero hate bae siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys diberi langsung asal orang pas di waktu eta guys Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal teh kitu kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongstrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron
deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arpah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arpah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal, nyana daratang ka Arpah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotokna. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia, coba malaikat aneh tante, lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumahaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Mudahan mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban, Allah mah teu hayang dagingna, Allah mah teu neuleuh getihna, tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los dagingna mah jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan
nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna ieu getih sacek-celek bae suara jasa. Iyalah poe lebaran mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba situ. Pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet tuh. Malaikat itu tuh. Itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh anu mencit. Cek Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Buka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duit di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti mun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak kabeli kitu embe Garut. Budaya teh. Cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Guys kuari mah lamun jadi tukang ojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng-celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya. Kurang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah, ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah, saya mah ribo sial tuh tukang ojek. Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm wut karasa yang nyenud ga dia. Atuh kang ojek di bareres 2 kilo 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syihidukum ini qad ghafartulah kahingga hampura 4 hiji poe Jumat ngeus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres tah kolot poe Jumat yaum arbah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah eta
eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu menang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kulo acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus. Khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu terjemah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk diterjemah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Mendang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh mun teu ditek-tek ku masyarakat tek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kutub asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti sholat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Da dieu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bajana diukan. Heuy Aisyah. Goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Tos ceramah sadekna nya tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeun age teu meunang teu ngadengikeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib buat barang lalagan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakat atuh khotibna kudu nu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh ngarusak atuh kabeh ge dikarubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan aja salat nundutan imang geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya nama khusyuk jasa aja nu digigireun ngantep deui
imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha nya saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan geus aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah salat Jumat na pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahun bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan gol tarjamah keun dibaca lain aju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah. Nah tarjamahkeun terus ayat terjemahkan wasiat terjemahkan ayat diterjemahkan naon narjamahkan usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan tanggap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malu ayuhanas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum fa'arata fa'al orang-orang gadinya dah ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu ya Allah ya Rabbi kan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan lolos udah lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh keur ieu kudu bageus tepati ya Allah ya Rabbi Karim karena perubahan-perubahannya nama daerah perubahan sih atau bencana kadangnya aku orang kotob berapa nih coba ge jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing ade guys hati-hati degekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk waman lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah tersah jum'ana sih kata cakang jeung nabi sok dibaca kurang idza sa'idal khatibu alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah kurang beungeut siang teu bujua ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza su'idal khafi wa 'alal mimbar di mana naik seseorang khatib kana manggung mimbar pada cacakandam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cakang jeung nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat
di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut Pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah terus bae urang nuturkeun ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salah banget kan kayak tanya pan ngaji deket ke masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji bapan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tunggu mah gelut dari dirinya ayo salamet ke si ade urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teh ditarima deui kumaha coba ye salat Jumat cek malaikat teh rusak padu kula mah teh nyaho pan sia ngaji bae teh didengekeun saekeun sulusia ku sia cek malaikat ka neraka sia kumaha aja mah urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah mantap Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka es timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun mah bakal kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang mau nyaritakeun di zaman Belanda
dongeng-dongeng bapak urang baheula ma urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus maboros pare geus maboros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung di teangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak langeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya diberes susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi gila bejana segala derwak ngeunah nu asak mah segala cente ngeunah segala kingkit ngeunah segala kitu katokak ngeunah segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huy nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantap baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantap jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu sokorat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu garde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus nu baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge ini kaharti kakabehan Waalaikumsalam. Kiai doakeun kula. Ngana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omean jeung nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengeun kana ceun. Ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae. Guys, doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih sebelum ini keur cerita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopeh geblek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan yang bisa ngazakat cenah kulit bisa ngazakat lain yang ngasugi teh inggur yang bisa ngazakat yang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta
berarti yang sugih ya. Aduh agen lagi aja kudu maju guys. Sebulan sekali datang, sebulan sekali dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Ligo begal kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah gua ada sibuk masalah sih mah doa anu geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Ligo masalah aduh kiai gua ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang emang sibuk cenah masyaallah geus doa anak baik kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya anak tuh gak masalah beli mobil mulut plang nggak teka kiai asal teka kiai berarti sholatnya wallahu a'lam sholatnya wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu zuhur henteu asar doang nu zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keun ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya nah, atau 10 tahun berapa ya dunia tuh ngaranna datang deh kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai benaon jadi aduh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang gua ledek mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng munaon emang amruk kiai dagang pada tahun 10 tahun bulan teka dede sekali teka dia kula amruk aing pakai kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka kiai berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka kiai kajian mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut KS tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui maksudnya deng deui di mah TS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah dunia ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran dia teh urusan dunia Masya Allah Karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senam susah deui datang deui dia datang senang deui senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra
tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan ya di kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zara ke kiai barang susah barang sugi henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti sikom hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sebulan sekali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah malah ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia na ke babadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teringat ke Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 bae lah keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. 2000 kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung
terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 aja teh keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri sebab nya nama jadi wali ka abah mun nya wali santri ya tuh tenang bae nya ngitung bae we cenah supaya balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal makolot duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal susul loba omong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli je Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba geus cenah mah itu geus jangan mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok baca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngertoge geus nya naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna maroko padahal kesang bapa eta tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah surga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta geus teh nyanaan di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh buka tuh hati sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapana anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa ya cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel ya 2.000 doang dari tadi ke mereka
Masya Allah mantak kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang mah hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat lak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga hei cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah kali emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah kali ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu tuh mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sorga jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nya boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya teh emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau sorongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara da mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah henteu teh henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala terus lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cari cekna sehat
pugu gering, tapi cek dokter sehat. Bapak ini udah pulang aja sehat, pugu gering, bingungnya nanti aing gering pajar sehat. Dokter bodoh. Guys, bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan meleus ge penyakitan darahna bagus ieu teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu. Tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees ge sakjana teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok bada kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu canya nanti apa ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu. Aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong, dukun ngaranna. Nah, disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yabra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masya Allah kohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dangan boga anak hiji 2 ku ari mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohar aja kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus kana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tama kikituan teh kod masaba ana dara wa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge
lain osok dikitu-gitu emang geus terjadi ke susah ke sugih ke paila ke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekankeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guaring geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengeun ge eueun tegas ka kitu tak ka Allah hati kita kembali kepada Allah kudu mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalu pernikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin ke Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya geus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghutatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wahum lay surun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap beriman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata nu celian nu pengkoran nu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu kene kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu menyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas deui mun teu geri
ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting sama kiai nu pendek lah astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek lah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang keneh bae sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan ti pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang gula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug juga kilat lain asli hujana ieu sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.